Tuh, mana ya imah mau opiknya? Jangan dah. Dah, narasnya dah. Ah, balik tuh Maros. Kumaha? Hai, dupi bumina mau opik di paling mananya? Oh, kopi ku nyandung. Ohon, paling mananya? Nah, eta begini. Kopi luhur. Yuk, ayak itu, ah. Kopi be. Keningan itu. Oh, Mana tuh, hatur nuhun. Sampai-sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tamu. Di paling mana, ah? Abi ti palihan kawali teh, balik ka opik manawi aya ka opikna. Kak Opi. Kalau atunya cuma saurang heula sekedap. Antar sana lah bade kalebet enggak? Ohon, di dia we. Oh, ya sekedapnya, ah. Ohon, mana, Pak? Bapak sia. Bapak sia. Oh, mana? Nah, tuh, Neng. Gerowak-gerowak wae. Aya tamu tuh. Nu ngageroan. Kamu saha? Tuh ieu laki dah. Hah? Laki. Lain lagi, euy. Cenah boga hutang kitu. Nah, temu orang sini. Nah, tuh, Neng. Li. Kamari cenah. Nah, ieu. Ada boga hutang. Teh mana? Lah. Opik, emang opik? Alhamdulillah. Oh, cari. Atuh segalanya di kantor heula. Ohon, baik, ada. Bari ngocai, Neng. Mun ah. Ah. Di mana ya? Abi ti kawali, opik. Kawali. Ohon, Mana wean aya peryogi naon sugan? priyogi teh ka opik teh. Heeh. Ieu teh ka opik, ka dieu teh abi teh jauh-jauh teh kawali, bade nyuhunkeun jampe. Sampai naon? Opik itu nyandung gitu tah, jadi akur si istri teh. Tapi ya gaduh kabogoh teh 3. Hayang alakur kabeh kumaha ya opik? Cicis ya. Mangsa nih. Oh, tuan sagedeng. Mau na persyaratan anak cicinya. Siap. Aduh. Ya, cicing lain uang di paransahan. Jadi buka awewe teh 3. 3 opik. Jeung parada pada ke cai mana tanya. Paham deukeut. Wayah nada abi teh ngan gaduh sakieu-kieuna tah. Opik. Oh, siap. Heeh. Oh, cicing ya, uang di ieu nya. Silakan. Kayang anu dikiduan di kalangan wetan di pulang. Coba nang sana. Wah. Tah, ayeuna mah jang heueuh geus beres. Ayeuna mah sok cobaan ku ujang mulang, ayeuna mah geura mulang enjung. Cobaan isu. Akurkeun. Nu awewe anu tilu teh akurkeun ku ujang. Nya, dihijikeun kitu. Tah, engke kumaha reaksina? Balik deui ka dieu. Tah, balik kieu jang ya. Kan itu aya panto nu ujang teh malik ka peta nu hijinya, ada kaciri ya, ku apa kaciri ti dia ya. Kasawang lah gitu. Nah, eta panto nu kawetan, aduh eta teh lalawateun pisan eta teh. Bebeujeuh sabisa-bisa eta panto pindahkeun ka kaler. Aduh. Kalau kadi titah ngaruang imah itu ieu mah aing. Oh, atuh uhun aya kitu mah. Abi bade ulang we nya. Jung sing eta Jung. Oh, ulang we nya. Sing ngacar heeh. Jung aku Jung. Aing ieu ngajuat cai. Sagelas oge cai herang ieu sabaraha ieu. Ieu mah kudu ka Pak Opik deui ieu mah lah. Aing awewe kala kareueuh kabeh pusing salah ngajampena situ. Araya gitu. Pak Opik lah. Sebenarnya aya tuh. Aduh. Seberang euy. Neng. Kopi. Yang ngopi euy Kayak. Nah itu asa budak nu ti kawali euy kamari.
Ngarek naon ka dieu deui? Ah, yang nyaho. Diduiteun deui wae. Lumayan. Popik. Tarik. Duh, nya ya kebenaran Popik duh. Kumaha aya naon ieu? Pergerakan kamari anu tiluan teh. Puguh kieu Popik matak tadi teh nyimpang di ka dieu teh. Nah anu tilu eta teh kala ka areueuh kabeh kabur. Hah? Kabur eueuh kabar eueuh nanan kok pokona kamari teh kapanggih hiji dibejakeun hiji urang teh kala ka areueuh nu dua. Aduh, kalah pusing urang. Oke, Ari Panto pasti pindahkeun. Puguh eta panto enggeus kamari teh. Itu neta tukang bas kala ka dikuriakeun kabeh dipindahkeun kantona teh. Naon nya ieu kasalahanana ya? Oh, tah kumaha ieu duh, aing mah kala ka pusing ieu mata ka dieu teh tadi nyimpang teh. Geus we nya ayeuna mah tungguan lah rek sing. Kamana deui cenah ieu? Aduh, aing kumaha nya ieu? Itu budak kawari balik deui ka dieu. Aing euy. Anas ku aing titah dipindahkeun panto isugan aing moal nurut budak teh. Kalah kakalabur cenah awewena. Ya aing mah kenaon di ayeuna ieu. Alasan. Ku aing ieu ek dibikeun ieu. Sina ieueun ah. Kieu we atuh Jang ari nu kamari henteu mangpan mah nya kalah kakalabur awewe. Meureunan ayeuna teh bapak teh kudu ngaijazahkeun meureunan jampe pamungkas ti bapak ieu mah. Soalna ditempo bieu teh di jero teh ditempo dina baskom teh. Jadi si budak awewe itu teh aya nu istilahna mah ngerokok conoh. Tah ayeuna mah ku bapak ayeuna arek diijazahkeun tah ieu jung ieu bawa nya tah. Ieu ngan kade ya lamun di jalan eueuh nu nanya ulah nemalan beupeujeuh. Nya tah ayeuna diijazahkeun ku bapak sok pake kujang jung sing manfaat ngan heuh meureunan wayahna da ieu teh bapak teh kapungkur teh ti Gunung Ranji ieu teh bapak teh tirakat teh aya nu mere ieu ujug-ujug paket slik kitu hareupeun nya meureunan wayahna lah da lain bapak materialistisnya jadi lain ieun lah lain matre gitu ngan wayahna da bapak oge menang tirakat teh Jang wayahna lah nyamun eta mah naonna nya mahar lah gitu. Oh, siap eta mah wayahna. Nu penting mah itu si Ece baralik deui kabeh. Eta mah insyaallah lah, insyaallah. Siap. Heeh. Aya ya kanggo ngagentosan tirakatna nya ya. Aduh, Ayeuna bade langsung OTW. on wae lah. Siap mun mangga. Banyak. Mohon mangga. Aing asa kandal euy ayeuna mah euy. Aduh. Si kunyu geuning 1000-an jeung 2000-an.